Contoh panumbu catur sawala bahasa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun sim kuring ngahaturkeun nuhun ka panata calagara anu parantos maparin ka percantenan ka sim kuring kanggo janten panumbu catur dina ieu sawala. Disarangan ku girang serat saderek Putri Endah, atuh salajengna sumangga urang buka ieu forum ku sami-sami maca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, sakumaha anu tadi didugikeun ku pupuh panata calagara dina ieu kasempetan urang sami-sami medar sareng nyawalakeun perkawis ajen inajen kajujuran dina bahasa Sunda. Seueur anu nyebatkeun yen kajujuran teh dina mangsa kiwari mah tos lebet barang langka. Nah leres eta teh atanapi mung saukur sangkaan. Naha ari dina budaya Sunda aya ajen inajen kajujuran? Sareng kumaha deui carana nuwukeun ajen inajen kajujuran dina kahirupan urang Sunda sadidinten. Anu baris ngajejeran ieu sawala nyaeta Bapak Dr. Asep Salehudin MAG, salah sawios paniten budaya Sunda anu rajin medar sareng ngaguar perkawis budaya Sunda anu dina sawatawis media massa, boh lokal boh nasional. Namung sateu acana sim kuring bade ngadugikeun heula riwayat hirup anjeunna. Asep bade ngadugikeun makalah anu jejerna ajen inajen kajujuran dina budaya Sunda. Aya waktos dugi ka tabu 10 dilajengkeun kana tanya jawab. Kapangersa Pak Asep Salehudin sumangga dihaturanan. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, parantos ka kuping ku urang sadayana. Pedaran anu kalintang mundelna ti Pak Asep sing kuring nedawidi seja ngadugikeun sawatawis kacindekan tina perkawis anu didugikeun ku Pak Asep nembe. Anu kurang tiasa dijanteun tatapakan dina ieu sawala. Di antawisna kahiji, kajujuran teh mangrupa ajen kasayaan anu sipatna universal tur langgeng. Aya di unggal bangsa ti mangsa ka mangsa, ti bihari dugi ka kiwari kejujuran mangrupa bagian anu kalintang dalitna sareng ajaran agama naon bae. Salah sawios jejer utama di pedaran para filsuf sarta nyampak dina kearifan budaya lokal, kalebet dina budaya Sunda. Kadua, kajujuran mangrupi dadasar anu kedah dijantankan cecepangan enggoni ngahontal hirup kumbuh di masyarakat anu langkung tertib. Dina konteks kahirupan bangsa sareng nagara, kajujuran mangrupi dadasar utama pikeun ngahontal nagara anu makmur tur sejahtera. Sumangga bilih aya nu bade naroskeun nambihan atanapi ngadugikeun kumandang perkawis jejer sawala. Sim kuring masihan kasempatan dina sababaraha jirangan kahiji kanggo limaan, teknisna patarosna atanapi kamandangna ditampung heula 5 anana. Engke diwolerna ler sakaligus ku Pak Asep. Dikawitan ti ayeuna sumangga ngacung bae, tong lali nyebatkeun jenengan sareng kawitna. Hadirin sim kuring yakin masih kene seueur kapanasaran perkawis ajen inajen kajujuran. Utamina mah aya dina budaya Sunda ti bihari dugi ka kiwari. Sareng prakna dina kahirupan sadidinten kiwari namung hanjakal urang kawatesana ku waktos. Ayeuna parantos tabuh 12 parantos dugi ka waktosna kanggo lekasan. Sugema tu sugema kapaksa kedah sugema bae. Malih saya oge henteu sugema supados ieu sawala janten pangjurung laku kanggo urang sadayana ngaguar deui ajen inajen kajujuran dina budaya Sunda. Atuh langkung jebarna deui ajen inajen moral sanesna anu aya di budaya Sunda. Tetela masih keneh seueur guareun urang teh, guareun sakumaha urang Sunda tina kabeunghar budaya Sunda. Kacindekan tina ieu sawala sim kuring masrahkeun kehadiran sadayana pamuka sim kuring atas nami panumbu catur girang serat sareng panata calagara saja ngahuturkeun nuhun ka Pak Asep anu parantos jejerna ieu sawala. Anu kalintang mundelna sasiereun sabeunyereun asa pirakun teu aya mapatna kanggo urang sadayana. Sumangga urang tutup bae ieu sawala ku sami-sami ngucapkeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara panumbu catur.
Panumbu catur jeung MC teh aya bedana. Panumbu catur nyaeta anu nyepeng kadali ngatur jeung ngokolakeun dina hiji jirangan atau sesi kagiatan. Ari panata acara mah nyepeng kadali sakabeh kagiatan. Moderator teh pancena jalma anu minangka panengah, hakim atau wasit dina hiji kagiatan. Boh sawala atau rapat diskusi dina lumangsungna acara diskusi, panumbu catur kudu boga sikap netral, objektif atau teu mihak kana salah sahiji pihak. Upama aya konflik di tengah-tengah lumangsungna acara, panumbu catur kudu bisa jadi panengah. Lengkah-lengkah samemeh perlu ngalaksanakeun pancen jadi panumbu catur aya sawatara lengkah anu kudu dipilampah di antarana. Hiji, ngawasa pasoalan anu luyu jeung jejer atawa tema acara. Tuluy nyusun kalimah panganter samemeh mere kasempatan ka pangjejer. 2. Mika nyaho kaayaan jeung kasang tukang pamirsa atawa audiens, pikeun pilihan diksi atawa kecapan anu merenah. 3. Mika nyaho kalungguhan pangjejer atawa narasumber. 4. Mika nyaho runtuyan acara, lilana waktu anu disadiakeun pikeun narasumber, lilana waktu pikeun tanya jawab jeung jumlah jirangan tanya jawab. 5. Nataharkeun catatan singet pikeun ngingetan waktu nu sadiakeun ku narasumber. 6. Nyiapkeun buku catatan pikeun nyatet pokok-pokok penting nu ditepikeun ku narasumber. 7. Nyiapkeun rasukan atawa dangdanan anu merenah luyu jeung tema acara. 8. Nyiapkeun alat panuduh waktu. Sawatara hal anu kudu dipilampah ku moderator dina lumangsungna acara. Hiji, datang leuwih ti heula tibatan pamilon. 2. Pariksa sound system atawa mikrofon kasiapan slide presentasi materi. 3. Ngawanohkeun diri ka para narasumber samemehna. 4. Nyiapkeun biodata atawa CV urang anu bakal dibacakeun ku panata acara. Samemeh urang prak ngamoderatoran. 5. Maca heula biodata unggal pangjejer sarta pastikeun urang bisa maca kalawan bener eusi biodata. Pancen panumbu catur. Hiji, bubuka. Tugas mimiti panumbu catur teh nyaeta muka lumangsungna presentasi, diskusi, seminar, loka karya atawa debat. Eusina basa ngucapkeun salam, ngedalkeun rasa syukur, jeung panuhung pikeun kasempatan jadi panumbu catur. 2. Pangwilujeng ka pamilon, pikeun nembongkeun rasa somea jeung pikaresepeun. Hadena upama ngawilujengkeun sumping ka para pamilon anu geus aya di rohangan. 3. Pedaran singget, kasang tukang jeung tujuan presentasi. Usahakeun sangkan pamilon ngarasa katarik kana materi nu dipedar ku pangjejer. Shoes